Seblak jadul. Tinggal tuh bes cuaca mani panas kieu enaknya sigana nuang anu lada-lada hayu urang ngadamel seblak jadul. Kerupuk kemplangna dikeuman heula ieu teh ku abi teh sakedap. Kau bumbuna ieu teh cabe, bawang bodas, sareng cikur. Teu janten direkuy ieu teh bumbuna teh kalah di blender ku abi teh. Hoyong tereh atuh da dasar we kedul. Pami atos seungit mah bumbuna caian we ieu teh saalit. Labetkeun we ieu teh kerupuk kemplang anu tadi dikeuman. Acan ge acan ieu teh mani tos seungit teh bes. Mani tos lami atuh da abi teh henteu nuang seblak jadul. Asa kangen kitu. Tamihan we ku daun bawang ieu teh saalit supados seungit. Aduk-aduk teras tamihan ku atom bulan. Tuh bes tinggal tina tampilan oge ieu mah bakal mantap geura. Teu lami tuh bes asa kue hayu ena mah urang wadahan. Sebelum aya seblak parasmanan teh ieu teh maneh ngahit teh ieu teh favorit pisan seblak jadul teh. Kapungkur mah sanes seblak jadul namina teh seblak kemplang. Seblak jadul mah moal gagal, murah meriah endul. Hayu ena mah urang tuang seblakna besti. Alhamdulillah nikmat di wae ieu mah tuang teh besti. Harayu besti kabarita teu hayu urang tuang sareng. Enak ieu teh bes dituang teh nuju siang-siang geuningan nuju panas poe. Langsung cenghar ieu mah damang riut oge. Tadi makot asa abot kitu mas taka teh da ayeuna makot langsung hampang.